Pang deui di pangajaran basa Sunda kelas 4. Alkitab Undi. Dinten ayeuna nyaeta resep hirup bebarengan. Salah sahiji contohna nyaeta urang kumpul di masjid ngawihkeun pupujian sambil ngupingkeun atau sambil ngantosan suara azan. Yuk urang dangukeun kumaha si pupujianana. Kakuping suanten adan di masjid tika tebihang si horeng tengah wartosan ngajak sholat babarengan. Ulah sok sholat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa semah hayu sholat berjamaah. Kakuping suanten adan di masjid tika tebihang sing horeng tengah wartosan ngajak sholat babarengan. Ulah sok sholat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa semah hayu sholat berjamaah.